ditahan cahaya Allah teku halang hijab garana wadzalikal hijab laisa illa bil isghal bi ghairillah halang eta teu aya naon kecuali katungkul ku salian Allah urang kuari katungkul ku urusan dahareun katungkul ku urusan inuman katungkul ku urusan pake katungkul ku urusan imah katungkul ku urusan pamajikan jeung anak yakni keluarga katungkul ku urusan dagang katungkul ku urusan gawe di pabrik katungkul ku urusan di instansi katungkul urang teh ku kerajaan-kerajaan RT kemudian kerajaan-kerajaan kelurahan kerajaan-kerajaan kecamatan kerajaan-kerajaan dunia sampai presiden iyalah nu ngahalangan urang jeung nur Allah eta nu ngahalangan ka urang hayang luhur urang hayang mulia urang hayang agung ngahamba urang teh kahalangan ku eta nu mantap ketika urang nol jadi hamba nu sabener-benerna hamba sakumaha para rasul para nabi terutama kanjing nabi urang kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Gusti Allah bakal nyorot ka nyaritakeun masalah dakwah Kangjeng Nabi terhadap umat Kangjeng Nabi anu haju umatna malah membangkang teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi teu percaya bahwa Allah teh sebagai pangeran haju Gusti Allah mere dongeng carita nu terjadi terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis janguatan hate Kangjeng Nabi urang dalam rangka dakwah ketika dakwahna teu dianggap lain anjeun bae Muhammad tuh deuleu karuhun anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim Nabi anu lahirna di saat aya raja adu buang kawarah ngaranna Raja Namrud eta bapana ngaranna Kan'an mantak disebut kaum Kan'anin bapana Kan'an ngaranna Sanjarib bapana Sanjarib ngaranna Kusa bapana Kusa ngaranna Sam bapana Kangjeng Nabi Nuh alaihis ti Kangjeng Nabi Nuh dikerem babanjiran ke nu bakal dicaritakeun didongengkeun di hareup lalakon Kangjeng Nabi Nuh babanjiran haju nyieun kapal haju singgah di gunung di mana judina nu kuari mun urang nyebut negara-negara mana gunung mana aya ke dina Al-Qur'anul Karim tah ti dikerem Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Nuh dakwahna rada deres tidinya terus Kangjeng Nabi Nuh bisa babaraha puluh tahun pupus dipupus Kangjeng Nabi Nuh ka Kangjeng Nabi Ibrahim eta adalah alfun wa mi'ata sanah wa thalathun wa sittuna sanah jadi kira-kira 1263 tahun 1363 tahun. Di dieulah Raja Namrud anu biadab, anu pangheulana jelema nu ngaku pangeran, nu hayang disembah, nu hayang disujudan, nu pangheulana nyana nyieun mahkota kerajaan, nu sok ditenden dina hulu teh cek bahasa urang kampung Rawakidang mah ulu urang ulu. Nah ira Raja Namrud sakumaha kamari geus didongengkeun kakara sababaraha persen
Kangjeng Nabi Ibrahim kuari geus rada gede. Cek sakaol umur 7 tahunnya geus bisa nyarita kanu jadi indungna menrebuk. Saha anu ngurusan emak? Man robbi heula, man robbi. Saha nu ngurusan abdi? Cek mana anak atuh nu ngurusan siapa? Ibrahim, emak. Wa man rabbuk, nu ngurusan emak, nu ngurusan mama bapak sia. Wa man abu, nu ngurusan bapak Namrud. Pangeran teteh. Wa man rabbu, saha pangeran Namrud. Salah ngomong. Jadi tegun pangeran Namrud sia. Oh, cicing. Tahu umur 7 tahun geus bisa kos kitu tah. Geus bisa kos kitu lalakon pertanyaanana, Masya Allah. Masya Allah. Bebe janyana. Kasalakina Siti Maslah teh. Pak. Bahasa urang, Pak. Bahasa Betawi. Nape? Itu anak kita kok pertanyaannya begitu aneh. Kenapa emang? Ya kan raja itu kan ketakutan sama anak yang lahir. Katanya dia yang akan merusak kerajaan dia itu anak yang baru lahir. Itulah yang akan merusak. Tanda-tanda merusaknya sudah ada pada anak kita tuh macem-macem baik. Coba kita tanya kan itu tanya. Coba tanya. Di deketan ku Azhar di sisi gunung dah. Ditanya. Naon Ibrahim? Oh Abah. Cek gedet teh. Naon emang? Iya Abah tah, Abah, man Rabbi. Saha nu ngurusan abdi? Qala cek abana omok bapak anje emak anje ngurusan anjeun mah bedong nyusuan terus kuari ngasuh-ngasuh manjeun. Qala cek Kangjeng Nabi Ibrahim fama rabbu ummi aya nu ngurusan emak. Qala cek bapana atuh anak tah mah ngurusan mah sia mah atuh aing. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim fama rabbuk nu ngurusan abah saha? Namrud. Urusan abah mah Namrud. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim fama rabbu Namrud. Pangeran Namrud saha? Palatobahulat matan dicabok Kangjeng Nabi Ibrahim jager leutik kenes yang robu-robuan. Teu cicing Kangjeng Nabi Ibrahim ngarana ge budak ieu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kok ditanya si teu ngajawab edan nyamok. Yes, baralik deui jangan mah di dinya bae tah. Umur 12 tahun balik geus teu di leuweung teu di gunung ka imah geus aman. Eta tadi neuleuh bapana ambo-ambo ieu patung. Mani ambalayah kieu dijieun tina rupa-rupa jenis nu tina batu nu tina kayu macem-macem aya. Kangjeng Nabi Ibrahim gogodeg ku abah teh jadi nyeunan kos kieu cekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bah ieu naon? Pangeran. Ieu pangeran. La yadurru wa la yanfa'u cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Teu bisa ngabadaratkeun, teu bisa ngamangpaatkeun kok di pangeranan. Awas ya katulah ku pangeran. Teundeun. Ih, teundeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Lain sieun ka eta bisa dicabok deui. Aing cabok deui cenah ieu. Dicekelan ku Kangjeng Nabi Ibrahim tah patung tinu leutik teh datang kana setengah gede datang kana bone jasa. Diusapan. Bah pangeran mah Allah
nu ngadamel langit bumi lain ieu cicing sia aing teh tukang nyeunan pangeran nyaho katanya ku raja bahaya sia lain raja kadang ku pangeran Namrud cilaka sia cek Kanjeng Nabi Ibrahim dakwah Kanjeng Nabi Ibrahim teh lalaunan tak umur 15 tahun naik ke umur 17 tahun geus dakwah. Wahai kaum Kanaanin, ampura kula sing hade sing lempeng pikiran sebab di imah kula loba pangeran jeunan abah kula. Tah ieu coba pikir pangeran mah atuh anu ngamangpaatkeun jeung ngamadaraatkeun hiji allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel langit bumi katut eusina eta pangeran cak kaumna teh Ibrahim ulah sok sombong sia ngaya-ngayakeun pangeran nu teu kadeuleu pangeran kadeuleu ge riweuh komo teu kadeuleu dibere poek kaum Kanaan eta masyaallah keke Kanjeng Nabi Ibrahim keke besi salah mangeranan Allah pangeran encan diangkat jadi rasul encan kagarak umur 15 ke 16 dek naik ke 17 awas sing ade Allah cek kaum Kanaan Ibrahim kieu ieu mah hanya ciptaan-ciptaan pangeran. Hartina pangeranana mah lain patung ieu. Ngan gambaran pangeran lantaran urang mah percaya ka bintang. Bahwa bintang teh ngabogaan pangaruh. Lamun timbul bintang eta tah lamun timbul bintang waluku tak eta sok aduh pertanian subur makmur percaya orang pangeran teh bintang lamun aya bintang na kadeuleu ku urang bintang ronyok disebutna bubuahan bakalna ambalayah loba kan percaya urang ayo dengekeun ku sia jadi digambarkeun bintang-bintang tersebut. Nah, iyalah dipatungkeun nu jadi pangeranana apa bintang. Ngan kulantaran bintang mah di luhur langit teu kadeuleu wujudna nu asli, digambarkeun dibentukkeun patung. Tah ieu patung teh pangeran, bentuk pangeran bintang nyaho sia. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim tetep bae bintang teu boga pangaruh. Komo ieu mah patung siapa teh nyaho ke lamun ku aing kadeuleu bintang waluku sia hayang nyaho sia bintang waluku aya bintang ronyok nah aya deui bintang bulan gitu tah set siapa teh nyaho sih kakarak hirup mah kakarak sabaraha poe sia ya pangeran mah nu ngamangpaatkeun ngamadaratkeun eta patung dicekel ku Kanjeng Nabi Ibrahim diusapan huluna mun nya pangeran coba tang nepakeun pangeran ye cekel huluna tah huluna dikieu-kieu ku Kanjeng Nabi Ibrahim ku teu percaya-percayana dikieu-kieu pangeran oh meneng saos diusapan dojana tuh mun nya ge pangeran meureunana nya namanya dikieu-kieu cicing bae ente bae lamun kukula diusapan hulu barah banyak pangeran cicing dah geus ulah loba omong urang bawa ya ka dieu ka sisi kali yuk pangeran yuk hayu dibawa digotong ka pangeran teh ka sisi kali dek dinaonkeun Gusti Ibrahim ndek diasupeun huluna ka cai jadi beradian jasa Kanjeng Nabi Ibrahim saat Raja Namrud galak jasa di tengah-tengah Raja Namrud dek ngabunuh jelema nu ngarusak kana karajaannya na kapangeranannya na di tengah-tengah kaum geus secara rembah ka Raja Namrud geus pangeranan ka Raja Namrud Allah Maha Kawasa col Kanjeng Nabi Ibrahim gagakna teu kira-kira Maha Kawasa Allah dielek kaumna ayo bawa ke kali ayo bawa diiring ku puluhan jelema
dinaonkeun ku si Ibrahim ndek di pandian. Coba ku sia di pandian ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Huluna heula diheulakeun kaca. Puh sikitukeun. Dikitu-kitu ku Kangjeng Nabi. Hai pangeran eta pangeran. Antapkeun coba ngamuk teu pangeran ieu. Di kieu-kieu. Hai sia Ibrahim naon? Henteu ieu di kieu-kieu. Dicekel bae ku bapa Kangjeng Nabi Ibrahim sia. Kakarak sabaraha poe hirup sia. Balik sia. Waduh, ieu pangeran tersohor ieu. Jadi urang lamun ngadengekeun kos kitu teh kos lalagaan. Tapi gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah, maha kawasa Allah. Kabejaakeun ka Raja Namrud. Aya seorang anak muda ngaranna Ibrahim putra daripada Azar, mawa pangeran nyana kakali. Aju dinaonkeun? Pangeran di pandian. Bagus cek Raja Namrud. Bagus. Emang gua huluna dikitu-kitu. Wah mainnya. Gula nyaksian. Aju pangeran teu ngalawan. Henteu. Kunaonnya pangeran di teu ngalawannya? Pan jadi kieu raganya. Cek Raja Namrud aturan pangeran ngalawan. Guys, kuari mah lantaran pangeran eta teu ngalawan. Ye, pangeran ieu nu bakal ngalawan. Wow, bener pangeran. Lawan. Tenang heula, antepkeun heula sejauh mana nyana. Ulah ka dipanggil, ulah ka dikukumakeun sejauh mana heula nyana ngalawan ka pangeran Namrud. Kunaon tah Raja Namrud nu sakitu galakna kotuan geus diberesieun di jero hate. Masyaallah. Kabeh musuh-musuh Allah, Firaun, Namrud menghadapi rasul-rasul Allah teh encana naon geus sieun nu sabenerna mah. Kos jawara ngahareupan wali atuh sieun sabenerna mah. Sabenerna mah birita geus gaduh kaplok. Ye, emang teh sieun itu sieun. Sieun saguade kumaha jawarana ngahareupan wali Allah. Sieun di jero hatena. Sanajan nyana ngawawani doang, lain wani lain. Di jero hatena mah abah bahaya ieu aing. Bahaya dikitu bahaya kajian kumaha. Pokona ngahareupan wali Allah mah sieun bae. Mun baheula ngahareupan rasul nabi kuari ngahareupan wali tetep sieun sanajan nyana wani ngawani-wani sanajan nyana ngaharep di tukang mah wow beak sapu tangan 15 kunaon nih kikituan mah wah ngurucut cenah cenah teh padahal mah diomong teh don teh ieu tuh kitu bae tah mah geus gerak Allah menghadapi ahli Allah tetep gimbir bae cek Ibrahim teh cek Kanjeng Nabi jaki horeng pangeran teu kumaha teu nanaon dinanaonkeun teu ngalawan tetep Kanjeng Nabi Ibrahim dakwah terus Gusti Allah dek ngalanjutkeun dakwah Kanjeng Nabi Ibrahim nu boga wawanen jeung kakuatan anu luar biasa terutama mengenal Allah imimiti lahir ka dunia lahir geus kenal ka Gusti Allah nyana geus nanya manrobuk geus kikituan bae aya sapi ditanya eta sapi pangeranna saha aya tangkal kayu ma eta tangkal kayu nanyieun saha aya batu ma eta batu nanyieun saha aing mah puyang cak mana nanaon bae nanyieun saha buku pangeran mah Namrud tapi di benak hati makna justru nyana geus terjawab cak hate makna ieu nu dipake kasieun ku Raja Namrud teh geus timbul horeng anak aing pasti ieu lantaran saha nu nuduhkeun ka pangeran tapi nyana nyaho sorangan ketika nyana ditinggalkeun di luhur batu tah sababaraha poe ternyata di curugna nu ieu kaluar kitu madu nu ieu kaluar cai nu ieu kaluar susu nu ieu kaluar berbagai eta hiji keanehan geus pasti ieu nu bakal ngalawan raja kabelah dieuna ku raja teu daek manggil sieun berarti ngan teu diomongkeun ku makna bapana nu balak jasa awas sia dakwah deui digantung sia ku aing cek bapana Kanjeng Nabi Ibrahim seuri bae manya bah cek jangan teh abah kudu ngagantung anak atuh goreng kabejang
Abah dipuja-puja ja Abah nunyinan pangeran aju anak berarti digantung ku Abah atau ditampilin cak masyarakat teh nunyinan pangeran galak jasa tante etis bah sih lo mau ngomong amat sih atuh kudu bager ngaran-ngaran pendamping pangeran mah kudu dedeh kudu nyaah kudu asih eta pendamping pangeran nya karena puga salah segitu main cabok main tampiling itu bagus ke batur malah nurut ka kula lain ka Abah dia omong gitu agak satu aing nurut ka sia mal marah aing makana samemeh Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah terus ka unggal lembur dakwah ka unggal daerah Allah dibere heula Kangjeng Nabi Ibrahim keistimewaan supaya mantep dina dakwahna teu sambarangan dakwah beusi ke dakwah horeng hayang dibayar ulah sehari aya di dieu beusi ke nya dakwah hayang kedudukan beusi ke nya dakwah hayang ngadakwahkeun seseorang supaya naik di singgasana besi kejaran dakwah salah orang hayang da ganti ban mobil besinya ada dakwah hayang agung jeung mulya besi salah dakwahna maka ku Gusti Allah dipanggil heula Kangjeng Nabi Ibrahim wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal mukinin sakumaha Kangjeng Nabi Ibrahim geus bisa deuleu kana kasasaran bapa jeung kaumna bahkan nyasarkeun ka kaum-kaum ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dipanggil secara khusus ditinggalikeun ku Gusti Allah teh keistimewaan kerajaan Gusti Allah Nuri Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibere hayang berangkat deui ka tempat semula di mana Kangjeng Nabi Ibrahim teh dititipkeun di luhur batu di dinya dikusa di tela antara ieu gunung teh Kangjeng Nabi Ibrahim kadinya sorangan ningali tangga ka luhur langit ningali deui tungkul ka bumi tanggah deui ka langit tungkul deui ka bumi di deuleu sekitar gunung Masya Allah kaayaan Kangjeng Nabi Ibrahim teh sorangan blak bae ku Gusti Allah langit dibere muka Nuri Ibrahim langit kahiji muka blak kadeuleu ku Kangjeng Nabi Ibrahim langit kahiji langit kedua dibuka di blak kadeuleu deui langit katilu dibuka langit kaopat dibuka langit kalima dibuka langit kagenep dibuka langit katujuh dibuka sehingga Sidratil Muntaha katingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim dibuka deui Lauhil Mahfuz katingali terus dibuka aras kursi Gusti Allah kadeuleu ya Allah ya Kangjeng Nabi Ibrahim ngan sakadar molongo bae ningali ka luhur ningali ku mata zahir jeung mata batin lantaran langit teh nyingkabrak. Tidinya keanehan jeung keistimewaan keajaiban anu aya di luhur langit berikut malaikat-malaikat tak katingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh bisa ningali surga jeung neraka. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim geus bisa ningali pitempateun sorgana nujang anjeunna. Ya Allah ya Rabb. Tidinya eta langit teh nutup deui tungkul ku ari Kangjeng Nabi Ibrahim langit beres bumi meulah. Berat bumi kahiji kadeuleu naon nu aya di lapisan kahiji buka deui lapisan nu kadua muka dua lapisan nu katilu muka deui lapisan nu kaopat kalima jeung kagenep katujuh datang ka sapatala kahandap kadeuleu kabeh. Naon nu aya di bumi teh ti mimiti logam-logam emas perak segala rupa kitu perunggu segala pibesieun segala macem-macem segala minyak segala rupa nu aya di bumi kadeuleu kabeh ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah. Iyalah ayatna
wa kadzalika nuri itulah kaula neleukeun cak Gusti Allah Ibrahim maka kasih kaula nu ngaran Ibrahim malakutas samawat kerajaan-kerajaan langit kabeh kadeuleu hatta kursi Gusti Allah aras Gusti Allah lauk mahfuz Gusti Allah sidratil muntaha Gusti Allah kahiji kadua katerus kabeh kadeuleu berikut surga jeung neraka dideuleukeun ku Gusti Allah wal ard kerajaan bumi keahengan bumi keistimewaan bumi keajaiban jero bumi dideuleukeun ku Gusti Allah masyaallah karim geus kadeuleu bae ku Kanjeng Nabi Ibrahim naon nu aya di jero bumi kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard beuh pohara jasa Kanjeng Nabi Ibrahim asa di mana Kanjeng Nabi Ibrahim tuh waliyakuna minal mungkin supaya Kanjeng Nabi Ibrahim yakin termasuk jelema anu yakin lagi ketika dakwah geus teh asa-asa kadeuleu langit hiji dua tilu berikut surga jeung neraka teu kadeuleu bangsa peramplopan nu kos karari keagungan jeung kemuliaan dunia teu kadeuleu teu pernah ngajungjungkeun seseorang dakwahna teu pernah urusan-urusan pitayeun dunia teu pernah Kanjeng Nabi sebab geus dideuleukeun malakutas samawati wal ya Allah jeung boga keyakinan nu pohara wal yakuna minal mukinin mantap Kanjeng Nabi Ibrahim Gusti Allah teh dugi ka ayeuna berubah apa henteu wujud Gusti Allah berubah ti baheula henteu kidam Allah berubah henteu bako Allah berubah henteu mukhalafah lil hawadis selamana Gusti Allah pokona mah Allah mah wujudna kapilan ku kidam jeung bako kitu bae geus kidam ti heula eueuh nu pernah ngiheulaan bako langgang eueuh wates wangeunna mereka makhlukna kumaha kersaning Gusti Allah bae haju kuari ditutup teh urusan kasab-kasab nu mantak anna nuro jalalillahi azza wa jalla cahaya Gusti Allah mun dibahasakeun cahaya eta adalah moncorong kuari ge gairu munqatiin laihun gairu munqatiin teu pegat datang ka kuari apakah pegat kuari cahaya lete lantas naon atuh kuari kualantaran urang teu bisa neuleuh wal arwahul basyariyah la tasiru wal arwahul basyariyah la tasiru mahrumatan roh bangsa manusia urang henteu terjadi kehalangan illa bil hijab kecuali ku halang ditahan cahaya Allah teh ku halang hijab ngaranna wa dzalikal hijab laisa illa bil isghal bi ghairillah halang eta teu aya naon kecuali katungkul ku salian Allah urang kuari katungkul ku urusan dahareun katungkul ku urusan inuman katungkul ku urusan pake katungkul ku urusan imah katungkul ku urusan pamajikan jeung anak yakni keluarga katungkul ku urusan dagang katungkul ku urusan gawe di pabrik katungkul ku urusan di instansi katungkul urang teh ku kerajaan-kerajaan RT kemudian kerajaan-kerajaan kelurahan kerajaan-kerajaan kecamatan kerajaan-kerajaan dunia sampai presiden iyalah nu ngahalangan urang jeung nur Allah eta nu kahalangan ngahalangan ka urang urang hayang luhur urang hayang mulia urang hayang agung ngahamba urang teh kahalangan ku eta nu mantap ketika urang nol jadi hamba nu sabener-benerna hamba sakumaha para rasul para nabi terutama Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Gusti Allah bakal nyorot ka Nabi Qadri ku ukuran
izalatil hijab leungitna hahalang urang bakal dikasapkeun ku Gusti Allah urang kuari geus teh katungkul ku urusan dahar ku urusan nginum hiji bae tawakkaltu Allah urang kuari teu kahalangan teu kasigol ku urusan-urusan dagang jeung tani Allah urang teu kahalangan ku urusan jabatan keagungan kemuliaan kerajaan segala rupa teu lepas ti urusan dunia lepas ti urusan makhluk lepas ti urusan nafsu lepas ti urusan setan urang teh nya hiji jeung Gusti Allah bahasa ngahiji sih ada tetep bae Allah khaliq urang makhluk perasaan urang ngahiji jeung Gusti Allah sebagai makhluk tapi nu kadeuleu khaliq kabeh dibukakeun urang nya sarua kasab brak sakumaha para kutubul auliya sakumaha para wali-wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir bisa neuleuh aras Syekh Wesel Kurni urang Kampung Koron Yaman bisa ningali aras Imam Abu Hasan Asyadzili bisa ningali aras Imam Syafi'i bisa ningali sapatala kabeh ku Imam Syafi'i bisa ditingali di handapeun bumi aya naon Imam Malik sarua bae bisa neuleuh malaikat di luhur atulah jauh-jauh lila teuing jauh teuing tah baka dia belah dia Syekh Abdul Karim Banten nu nyebarkeun torekat di urang apa di Banten naon kitu ti Mekah ka dieu ngan salengkah Syekh Abdul Qadir mah aing hayang ka Banten heula di dalam batlek eta dunia leutik diberi ilmu toy ku Gusti Allah dilipat urang geus ka Allah bae dunia ciptaan Allah urang anu Allah cak Allah dileutikeun ku sia bumi lain ka ku sia alengkah ya Allah ya Rabbi lamun geus ka Allah bae masyaallah lamun Syekh Mansur datang ke Banten teh jalan handapnya turun di sumur Zam-Zam set muncul di Cibulakan ya Allah ya Rabb lamun Syekh Pamijahan nyana berangkat sarua bae nyana bareng srak aya di Pamijahan ya Allah nu mantap kamari ge aya nu dongeng kurang macan jadi wali kamari kunaon emang begitu naik ke kapal cek kayak di Jidah HS bae meureun tah mah wali cenah aing teu karasana naon asa haju aya di Jidah bae geus loba omong sia mah wali ge wali mujbir sia mah tah eta di zaman guru-guru urang kamari lamun Abuya Dimyati Cadasari salah sahiji anu paling istimewa anu sangat disumputkeun ketika Kiai Abdul Halim ziarah ke Baghdad. Begitu ziarah ke Baghdad ngobrol. Begitu ngobrol lain Kiai Abdul Halim tak ki eta sakara nu kamari Cibuntut ya. Ki Armin ziarah ka ditu. Begitu ngobrol jeung penjagaana mun ceuk bahasa urang mah cikeneh mah aya urang Banten ka dieu. Sangarana cek Ki Armin Dimyati Cadasari. Masya Allah cek Ki Armin pan aing mah ka dieu naik pesawat. Ki Abuya mah geus dicaritakeun tah di dieu. Masya Allah. Coba deuk kumaha coba. Iraha ka dituna. Jeung kumaha? Tanyakeun ka Abuya gali kuburan ku sia. Wallahu a'lam. Deuk kumaha coba. Lamun kula nyaritakeun hakir zaman almarhum Abah Doyong Muriang Abah kula ka Yogyakarta pas Muriang begitu ka Yogyakarta naik mobilna sedan beureum supirna urang Curug ngaranna Pak Sumantri berangkatlah di dieu di dieu berangkat jam 7 kunaon datang ka Banjar jam 10 aneh kula keur ngaji digerokeun ja aneh berangkat jam sabaraha ieu jam 7 8 9 10 3 jam ka Banjar moal datang kajen kumaha waling cepet genep 7 jam 3 jam geus datang kula disusulan salila kula disusulan heran ai jam sabaraha berangkat jam 7 cenah bari kula mas kalemes daharlah di hareupeun SMA di dinya beres cek abah teh milu sia ka Jogja milulah berangkat dikejar kudu 12 jam nusa bener nama Banjar Yogyakarta teh ya lantaran jalan ka dieu tak ka tengah eta kudu 12 jam
tapi ternyata 5 jam geus datang ka ditu. Bahkan kurang berangkat ti Jogja teh ba'da zuhur, salat zuhur heula di jama. Tah zuhur jam 1 lah. 1 2 jam 2 3 4 jam 5 geus 4 jam ka Jogja. Kula ngahulang bae kok bisa kos kieu sih. Emang kenceng jatuh kenceng. Ya biasa bae, haju di jalan biasa eureun sagala. Nanya ke abah, kan dia cepat lo bawa omong lah tuh nges gitu baik. Nanti tuh bawa omong kumaha aja heran. Teh kumaha coba, masya Allah. Nah iyalah kejadian balik tadi tuh, balik deh ke Banjar kula keur masanten di Banjar. Haji Jalal keur meujeuh sasapihan, cerik bae terus bae eureun-eureun. Cak abah teh, ieu cerik negor, berarti urang ulang ngendong balik. Guys, kula ditinggalkeun di Banjar, abah mandek balik bae. Pancena ngendong bayi geus disiapkeun ka benta abah deuk balik bae. Ye Haji Jalal lain sembarangan cerik ceknya nitah abah balik. Geus balik bae abah mah. Geus disiap-siapkeun di Banjar deuk ngendong balik bae. Ternyata horeng di dieu keur ditungguan almarhum Abah Jangkung Doyong deuk sakaratna nanyakeun bae. Datang ka dieu cepet cahsa di ta mobil. Begitu datang geus aya tanu ngabejaan. Abah kritis ka ditu sempet ngobrol heula sagala rupa. Isuk naon? Ta eta teh kula mah nu melengek eta kok cepet amat ka Banjar ngan ge 3 jam 4 jam. Srek datang. Duh, lamun urang bisa kos kitu. Gas pokona mah di ditu nu ngora. Di ditu nu ngora geus bakal jangan kuno kolot we pokona geus. Nyaho-nyaho retoy we urang. Urang mah salah niat juga kan. Bisa kos kitu teh ada kikituan malulu. Puguh hayang bisa kitu teh lepaskeun tina kalazatan dunia. 10 pintu nu kudu dibuka, 10 nu kudu ditutup. Bisa urang kitu. Naon di antarana? Di antarana 10 pintu nu kudu ditutup, pintu kalazatan dunia. Buka pintu kateungeunah dunia. Pintu kedua, buka pintu melek peting, tutup pintu molor. Pan urang molor kabeh. Molor kabeh mah kadeleuna galeri cenghar. Cenghar teh isuk-isuk 2 piring wuduk atuh. Nomor katiluna buka pintu kitu naon ngaranna pakir, tutup pintu sugih. Obat buka pintu anti pemerintah, tutup pintu ke pemerintahan. Matak lamun aya jelema norekat tapi nyana babarengan jeung pemerintah unclang-unclong macuna milu jeung pemerintah torekatna batal. Lain lalagan ya aya jurus-jurusna. Lamun jurusna moal bisa ngomong kos kitu. Aya jurus-jurusna. Lah nomor kalima anti kana dunia. Pintu dunia tutup. Buka pintu akhirat. Mun aya kiai ngangsongkeun proposal sarajan norekat bat. Atuh geus jaya jurus-jurus sama diteruskeun ku aing kabeh jabaratal kabeh. 10 nutup 10 muka atuh aya jurusna. Keun moal diteruskeun elana. Sebab ngababu ka urang kabeh. Asa dibabukan bae urang atuh kabeh. Da kuat. Kagenep ulah sok ngahayu-hayu jelema anu zalim. Tutup pintu kezaliman, buka pintu keadilan. Boro-boro urang nu zalim ngadukung jelema zalim, ge mun norekat batal. Mantap kiai nu aya di dieu atuh baratal kabeh. Ja kamaripan. Bener kan, Pun? Lamun dibukaan nu batak urang kakara kebukaan kitu bae ge yo tak kiai yo tak ustad yo da eta teh baratal eta mun norekat mun teu norekat ieu dina mikihna bakal tigejebur tah kakarak 5 tah genep eta moal diteruskeun geus pokona mah 4 deui ge jang haol.
mantap berani salah sia atuh pan aya jurus-jurus masa norekat kos kitu atuh aya jurus persyaratan eta kakarak 10 muka 10 nutup encan deui persyaratan anu lain kadeuleu engke jeleba nu ngahamba ka Gusti Allah sanajan make lepis sanajan buuk dibeureman sanajan make jaket kulit sanajan kuku mage aya tanda-tanda bahwa nyana kerjeng Allah eta mah dirahasiakeun sanajan make jubah udang-udang ngarti lu wah betang ka Lampon teh nyahoeun aduh ai jeung pamarentah mah jeung pamarentah bae jeung dunia mah dunia bae kadeuleu jubah tinggal jubah udang-udang tinggal udang-udang sebab aya tanda-tanda BHS samping BHS bae sanajan diganti Atlas juga BHS disalirukeun cenah merekna Gajah Depak BHS bae kuari urang meuli gajah duduk ganti merek laku BHS disengsarikeun budak cek budak pak tim samping naon ieu BHS deuleu merekna pan asana kiamat ya BHS ulah sok barengan deuleu merekna asana lain ceknya dia BHS mah ngiliprik BHS kaluaran anyar oh BHS kaluaran anyar mah korupsinya banyak budak leutik ge jahun BHS mah BHS Gajah Depak mah saliru Masya Allah ialah lalakon Kangjeng Nabi Ibrahim horenganan lain lalagaan lain lalakon lain lalawora kitu keneh lain Kangjeng Nabi Ibrahim bae para wali-wali Allah ge horeng ketika maneh dakwah horenganan geus dibere kaajaiban ku Gusti Allah sehingga matana lirikanana geus lain kana urusan kemewahan dunia teu pernah nyinggung-nyinggung urusan dunia hiji be nyana mangajak ka Gusti Allah kewajiban adapun daek jeung teu daekeun aku mah hanya urusan ku Gusti Allah ditoel ngan nyana masalah ge nyana aya waktu siap nyana ngajak sakitu bae eueuh nu diharapkeun hiji be ngalaksanakeun kewajiban perintah Allah titik Kanjeng Nabi Ibrahim luar biasa awak asam muringkak merinding muringkak bulu lantaran dibere neuleu malakutas samawat dibere neuleu malakutal ard tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim pias anu luar biasa balik ka imah cicing bae cicing lantaran lain alam lain rarasaan tas deuleu kitu teh lain rarasaan embung neuleu ka makhluk embung ngadenge suara makhluk kabeneran di jalan memeh datang ka imah saeutik deui ka imah nyana ningali jelema anu keur kikieuan ka patung Kanjeng Nabi Ibrahim digerokeun ku Kanjeng Nabi ya fulan tal digerokeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim lain nyamperkeun boleh papae cek Kanjeng Nabi pae kaget nyana lantaran nyana keur menyatu jeung Gusti Allah berangkat deui nyana begitu berangkat deui ka panggih deui jeung jelema anu eukeur maksiat digerokeun ya fulan talina hai sia ka dieu balak lantaran nyana tas neuleuh malakutas samawati wal ard deuleuh munkarat deuleuh maksiat teh nyana teh benci anu luar biasa digerokeun ku nyana begitu ngalieur lain nyamperkeun paeh deui bae jeh ceuk pan paraeh ya kumaha sekecil ya kumaha ieu jadi paraegi aduh kaget Kanjeng Nabi Ibrahim lagi kaget paeh nemantak ayalah teguran ti Gusti Allah cek Gusti Allah ya Ibrahim wahai Ibrahim anjeun lantaran keur meujeuhna ngahiji jeung kaula anjeun tas ditingalikeun malakutas samawati wal ard ku ayana sakitu ulah sambarangan anjeun gura-gero ka jelema sejuta kali anjeun hayang ngabebener jelema
aya ngalurus-lurus jelema tetapi mual karwaten jelema kajen kukumaha ge ulah Ibrahim ulah digerokeun lantaran pasti mun digerokeun ku anjeun jelema kabeh pararae dan cicing heula teu kudu gura-gero jeung teu kudu ujak-ajak ye Ibrahim sanjana hamba kula terhadap kaula ayat 3 antepkeun bae heula 3 unsur nomor kahiji antepkeun bae heula naon ulah wakadi kumaha harapanana sugan manehanana bisa tobat ka di akhir nomor kaduana andai katanya nah henteu tobat pasti ieu manehanana engke nganakan anak sugan di anak namanya nanyahuan ka pangeran nu asli nomor katiluna andai katanya nate tobat andai kata boga anak baranakan eueuh anu iman teu percaya bae tetep ka kaula engke ku kaula bakal dihudangkeun kumaha kersa kula nu dihampura ku kula diasupkeun ka sorga cek Gusti Allah anu ku kula teh dihampura di kanarakakeun geus teu mah urusan kaula cek Gusti Allah manganya ngaku cek Kanjeng Nabi Ibrahim langsung ka imah Kanjeng Nabi Ibrahim cicing bae nikmatna luar biasa ngarasakeun malakutas samawati wal ngeunaheun babarengan jeung Gusti Allah tah sakumaha cerita-cerita dongeng-dongeng kisah-kisah ahli Allah nu mantaknya betaheun jasa di imah nage lain di imah tapi di jero kamar nage di jero kamar nade sorangannya nate munajat ka Gusti Allah kon nikmat amat manggih peuting teh bungah jasa lantaran saat batur karereknya na tadarru ka Gusti Allah kong ngeunaheun amat ieu Gusti duaan doang jeung Gusti saat batur terlena dina hirup nage dina hudang nage komarasiat dina hudang nage manehanana teu inget ka Gusti komo taban nu sarasare mah terlena ku capena teh dan lain sebagainya tapi abdi Gusti duduaan jeung Gusti saat etalah ketika manehanana pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung setan pegat jeung nafsu Allah mere cahaya bahasa cahaya lain cahaya hurung cahaya manawi ieu anu nembus ke jero hate nu mantake tergantung kumaha jelema-jelemana ketika jelema hudang ti peuting nu tatadina sok maksiat bae begitu hudang disorot ku Gusti Allah ku waridul intibah ku ari mah daek ngaji ku ari mah daek salat ta eta teh perubahan tina tadina maksiat ku ari daek ngaji daek salat eta teh ayat nur ilahi nu nyorot ka jero hate teu karasa ku urang kumaha Gusti Allah bae tah mah ji jabatur mah leuwih tibatan aing tapi nya nama kok masih kene maksiat bae can dibere waridul intibah ku Gusti Allah cahaya ketuhananana geus ka jero hate kulantaran kuari ngaji bae sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun ku Gusti Allah memang dikehendaki seperti eta disorot kuari dul yaqdah brai kuari bray-brayan di jero hatena teh ih dibere ku Gusti Allah kamari mah kakara babawa doang kuari mah ku aya resep salat teh lain sakadar parduna wungkul qobliyah jeung badiahna dilaksanakeun bari nikmat boro-boro dinu loba jelema keur sorangan ge dilaksanakeun indah jasa pentingnya nambahan hudang nambahan tahajud bahkan dibarengan ku maca sholawat atawa maca Quran koloyog tete ngeunaheun jasa kebeneran aya tatanggana miskin jorojoy di jero hatina hayang mere kebeneran aya yatim piatu jorojoy hayang mere kebeneran deui aya pembangunan anu bernapaskan Islam pondok pesantren majelis taklim masjid nyana teh hayang meunang saha eta nyorot kos kitu iraha datangna di mana dihayalna teu pernah eta mah meunang Gusti Allah bae ulah lalawar eta bahal jasa teh disorot ku Gusti Allah tak tidak amburadul tadina main hotel main bar main day club kuari gesan salat ngaji
nang saha eta kuari sagesa ngaji dibere loyong bangun ku aing bangun ku aing bangun ku aing ya sumbang nang saha eta nu mere dunyana nang Allah ngebere hayang nage menang Allah desa etik jalma sugih teu disorot ku Gusti Allah mah jatah bae pasantren nyana sakumaha kadal bae atuh liwat bae kadal pasantren geus lamun aya nu sugih liwat ke pondok pasantren keur dibangun nyana teu nyelek-nyelek acan kadal kula dek nanya di lembur loba kadal teu cak ente kan nang saya nyorot kuari makin deket ka Gusti Allah makin terlena nikmat ibadah ka Gusti Allah lantarannya terus berguru terus zikir terus kok indah kok ngeunaheun embung ka mama nanya na cicing bae di imahnya kelan remote bloni turun deui berarti turun lah mah warida dicokot ku Gusti Allah. Nah, ieu meningkat. Tah, eta keur carita sakitu ge geus pohara jasa jelema nu bodoh mah geus pohara geus. Di sorga teh sakitu teh geus sorga. Wari mah lamun santri masantren 15 tahun 17 tahun kebelah ditu da engkeuy-engkeuyan jadi mui. Nah, cilaka ieu kos cilaka. Lain ekstrim ieu mah keur nyaritakeun nur ilahi mun keur nyaritakeun bab fikih kudu jadi mui kudu sia mun eueuh mui bahaya sia kudu korupsi sia jadi sia kudu aya nu jadi depan mun carita fikih tapi mun carita nur ilahi di mui eueuh nur ilahian lantarannya ngagugulung urusan dunia jeung dunia lain ekstrim kumaha keur nyaritakeunana lamun nyaritakeun fikih mah jadi lurah teh kudu jadi camat teh kudu atuh mun eueuh lurah sanu nyeun SPPT atuh acak-acakan keur carita fikih tapi keur cerita nur ilahi ruhani kuari jadi lurah mebes camat buat tuluy jero Watu bupati mah lamun tadi camat sacangkeng atuh kuari bupati mah sadada. Gubernur atuh geus sabeuh. Presiden atuh empul-empulan. Masyaallah. Nailah Kanjeng Nabi Ibrahim teh si horeng dibere heula kaistimewaan ku Gusti Allah teh ditingalikeun malakutas samawati wal ardh. Numantak keseueuna naon di jero hatena hiji bae Allah jabatan teu aya dunia teu aya nafsu teu aya setan eueuh hiji bae Allah tanggap warima dakwah begitu Kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaumna nyara rembah ka patung nyara rembah ka bintang nyara rembah ka panon poe ditepaku Kanjeng Nabi Ibrahim dulur-dulur ulah sok nyembah ka bentang atuh ja bentang mah layadur walayan pang Allah satenu nyeuna tatap Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu dipercaya begitu penting Kanjeng Nabi Ibrahim babarengan jeung kaum-kaum cek kaum Kanjeng Nabi Ibrahim dulur kabehan ieu jam sabaraha kira-kira oh iya jam 8 sagedeng deh jam 9 bagus urang tungguan bintang mangga eta pangeran urang kitu Ibrahim hebat atuh di jelema mah kudu akur jeung urang nyembah ka bentang urang akur jadi urang sauyunan kudu cara manuk dadali nah muncul bener bintang Zahra gede panggedena pangcaangna wah cak Kanjeng Nabi Ibrahim tuh bintang ya iyalah pangeran urang sakumaha anu disangka ku anjeun ieu pangeran urang benar cak kaumna eta pangeran ke tungguan kumaha coba kumaha pangeran kemana ieu leumpang deui
Coba kemana pangeran? Lempang bintang Zahra tek. Tuh pangeran urang, sakumaha sangkaan maneh teh nya. Oh benar. Jam 10, jam 11, jam 12. Eueuh. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana? Eueuh. Pan laju eueuh. Nya au ka mana meureun cak kaomna teh. Wah, asana ulin pangeran ieu. Kangjeng Nabi Ibrahim ku hebat jasa. Temantak falamma janna alaihi lail barang poek terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim peuting roa kaukaba Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang kabeneran bintang Zahra caang anu luar biasa mencek hitungan urang mah eta teh bintang Jupiter. Qala cek Kangjeng Nabi Ibrahim, "Hei kaum, azza rabbi." Yo, bintang pangeran kula. Sakumaha anu disangka ku anjeun bener kan? Benar, tungguan lah. Tungguan. Barang jam 12 suruh eta bentang teh cak Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana eta bentang? Oh, wah teu beres teh pangeran teh. Falamma afala qala la uhibbul afilin barang bentang surup cek Kangjeng Nabi Ibrahim la uhibbul afilin kula mah teu resep jasa ka anu sok surup dijadikeun pangeran maknya pangeran kudu surup maknya urang ngajadikeun pangeran teh osok surup lantaran pangeran mah pan teu meunang berubah jeung teu meunang pindah-pindah atuh lamun pangeran berubah engke bahaya komo pindah-pindah mah engke urang hese neangan pangeran cara neangan lurah pan hese urang ditanda tangan SPPT lurahna eueuh bae nya pangeran kos kitu ulah geus ulah di pangeranannya caricing beta kaumna teu bagus tapi di jero hate kaumna falam yanja fihim zalik teu mangaruhan ucapan Kangjeng Nabi Ibrahim cak Kangjeng Nabi Ibrahim ari eueuh mah ta pangeran surup la uhibbul afilin kaula mah teresep ka pangeran-pangeran anu sok surup diomong kos kitu ge tatap bae teu aya pangaruh ka hate-hate kaum ku geus buang kawarah jasa hijabna geus kandel jasa hijabna antara dirina jeung Allah Subhanahu wa ta'ala geus dijelas-jelaskeun ge hese bae ganti deui peuting Kangjeng Nabi Ibrahim teh kumpul deui jeung para kaumna ku ari mah tanggal 15 kalaluar kabeh barang kalaluar neuleuh bulan tuh cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu pangeran mah ieu wah bener cak kaumna ieu bahkan leuwih caang tibatan bentang mah kamari kurang di pangeranan lah nya anganana ngan di luhur doang ieu mah pan kadeuleu tuh pipis sarwiti ge kadeuleu ieu mah bener ieu pangeran mah ieu geus kareplok kaumna falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi barang Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bulan purnama muncul cak Kangjeng Nabi Ibrahim hadza rabbi tah ieu bulan pangeran urang sakumaha nu disangka ku aranjeun kabeh ai hate Kangjeng Nabi Ibrahim henteu ngan ngalojokeun ieu mah ngalojokeun ka kaum tah ieu pangeran sakumaha sangkaan anjeun mantep aya bahasa saumaka sangkaan anjeun ieu pangeran banyak lantaran ieu makan leuwih caang tibatan bentang bener cak kaum mah ieu nu diciptakeun ku urang make patung anu tah ieu teh bulan ieu pangeran mah ieu ketungguan heula cak Kangjeng Nabi Ibrahim coba eta pangeran cicing bae tante coba barang terus eta teh jam 12 terus robah kasubuhnakeun eueuh eta bulan Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana pangeran? Eueuh. Di mana itu aja eueuh? Ai urang aya ka mana ieu urang nyembahna? Ka pangeran. Ai pangeran mana? Eueuh. Ye. Pangeran blon. Isyak blon-blon pangeran eta blon. Urang didoleukeun bae nya eueuh.
nyen pangeran mah nu urang neuleukeun ka nyana nyana ge neuleukeun ka urang bahkan urang teu neuleukeun nyana mah neuleukeun mah eta pangeran mah aya surupna ka mana coba udag coba lah siapa macam-macam Mbak Ibrahim bala ngomong ke mana surup aja udah di pangeranan we atuh emang pangeran cogeun ada pangeran surup heran nengok pangeran surup teu cek Kangjeng Nabi Ibrahim falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin falamma afala barang surup eta bulan teh geus teh kadeulean ku ari makola cek Kangjeng Nabi Ibrahim la illam yahdini lamun pangeran Gusti Allah teu nuduhkeun ka abdi teu netepkeun ka Gusti ka abdi kana pituduh niscaya la akunanna minal qaumid dhallin niscaya kaula teh jelas termasuk kana kaum anu sasar tak ieu teh ming pilingi nyindiran ka kaum lantarannya mangeranan ka bintang mangeranan ka bulan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sindir sampir deuh lamun teh mah kaula henteu dibere pituduh ku pangeran kaula atuh niscaya kaula teh ieu termasuk kaum anu sasar eta teh nyindiran kaum teu dibere pituduh ku Gusti Allah berarti sasar ngan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim na pohara jasa Masya Allah tak etak bahasa lamun kos kitu bagus tak model kos kieu ye urang kapanggih jeung awewe aja eta awewe kurang eta teh dipake ka resep jasa tak urang ngomong ka manehanana teu ngomong bogoh lamun ngomong bogoh sogol jeung can puguh ditarima ngomong resep ke sogol kene bae tapi urang ngomong na kineng be masyaallah sing hade ulah ka mamana lantaran neng lamun ka mamana asana ieu lembur ieu pareum lampuan eta bahasa indah jasa sejuta bintang di langit satu yang bercahaya itulah kamakola Presiden Roma Irama eta bahasa indah jasa eta kieu benengnya ki ulah ka mamana lantaran loba jasa nu resepkeun ka neng mah teu bebejanyana neng sing hade besi ka mamana besi loba nu ngaganggu lantaran loba jasa nu resepkeun padahal di jero hate mah di antara anak eta bahasa-bahasa gitu hebat daripada kieu mah sogol hei ulah ka mana sia aing bogoh jasa ka sia bel jedis we ora iso we eta kan gitu babari nolak tapi lamun kos kitu mah panjenengan ge waduh bekah liang irungna Pak waduh masyaallah neng sing adenya pan neng terang da tapi mah loba nu nungguan neng can idahnya loba nu nungguan sing adenya nyana eta indah da bahasa ieu kos ieu bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim masyaallah qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin pan Kangjeng Nabi Ibrahim geus dibere malakutis samawati wal ardh ya atuh kudu mangeranan ka bulan Allah puguhnya dakwah ngajak ka Allah tapi pan hadarobi eta teh ming pilingi ngaranna cek Jawa cek bahasa urang mah sindir sampir nah ieu kaum teh mangeranan ka bulan Gusti lamun Gusti teh nuduhkeun ka abdi teu dibere hidayah jeung pituduh ku Gusti anu kuat atuh niscaya abdi tang ablikeun abdi teh termasuk atuh kaum anu sasar pada eta teh nyentuh kena kaum mah aing anu teu dibere hidayah mah berarti aing sasar sarojeng kitu di titana mah kitu tapi ngomong kitu teh can kaartieun teh bolong teruskeun falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar
falamma barang nelekang jeung Nabi Ibrahim asyamsa kana panon poe bazigotan tah kaisukna muncul panon poe kaumna digerokeun puluhan kaum bahkan ratusan kaum cakang jeung Nabi Ibrahim oh iya pangeran mah gede jasa haza akbar leuwih gede tibatan bintang leuwih gede tibatan bulan iya pangeran mah keplok kabehan benar Ibrahim ieu mah bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu geulis nu jorege kadeuleu boro-boro nu gede jarum potong ge kadeuleu iya pangeran mah ieu pangeran benar coba orang tungguan ditungguan tepi ka zuhur ditungguan tepi ka asar ditungguan ka magrib surup cak anjing Nabi Ibrahim pangeran ka mana Ibrahim siapa asal nanya atuh lain tadi mah keur aya urang bisa neuleuh bisa memandangnya nah bisa nyorot urang ketika urang menta ge kan kunyana kasorot nah kuari keur eueuh nah ieu urang menta na ka pangeran mata poe kumaha nyana teu nyahoon ka urang teu neuleueun ka urang boga pangeran mah kudu nu selalu nyahoon jeung neuleueun saha eta aya nun nyieun panon poe lah sia kitu balulu Ibrahim uyang na mah ngadenge sia sagedeung-gedeung nu nyieunna sagedeung-gedeung nu nyieunna bentang lain bulan lain peda surup ku sia teu dipangeranan heran aing mah kasia cak anjing Nabi Ibrahim kula ge heran anu eueuh teu kadeuleu wujudna kuari aju teu jahoeun deui bisa sembah ye ieu kula mah nanyakeun kuari pangeran ka mana bae ge nu nyaho nah falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun cek kanjeng Nabi Ibrahim falamma afalat barang surup eta panon poe kola cek kanjeng Nabi Ibrahim ya qaumi he kaum kaula inni sanyana kaula bari lu barbebas mimatusikun latina naon nu ku anjeun disekutukeun yakni bintang yakni bulan yakni panon poe termasuk patung-patung jeung jirim-jirim anu ngabutuhkeun kanu nyieun nu sabenerna mah pangeran nu nyieunna cakaomna kabeh ngomong berheb jol bentang lain pangeran jol bulan lain pangeran jol panon poe lain pangeran patung nu ambalaya lain pangeran nambut lain pangeran iya tuh mata bodoh lu kanjen disembah saha pangeran anjeun saha nu sabenerna Ibrahim cek kanjeng Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin pangeran kaula mah ini sanyana kaula wajahtu menghadapkeun diri wajhi diri kaula dimaksud ibadah kaula mah ye pangeran kaula mah ye nyaeta allazi fatara lilladzi fatara samawati wal ard ngaharepkeun awak kaula menghadapkeun diri kaula yakni kula mangibadahan teh zat anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi kagambar ku kanjeng Nabi Ibrahim waktu keur mukana bret malakutis samawat kadeuleu kumaha hate kanjeng Nabi Ibrahim malakutil ardi katingali kumaha hate kanjeng Nabi Ibrahim ketika jaritakeun lillazi fataras samawati wal ard masyaallah okos jelema ahli Allah nyaritakeun Allah teh asa aya bae di mata okos ahli partai nyaritakeun Allah teh nu kadeleuna Golkar nu kadeuleu teh Golkar bae dibawa ka kaler ka kidul horeng dek digubluskeun sama ka Golkar bae partai P3 kiaina ka kaler ka kidul muludan rajaban suagala tek-tek jeung bengekna atuh ka P3 bae kiai dakwah make hadis bade Quran atuh emang neuk kaluhurkeun calon bupati mah kadinya keneh bae
kahar di jasa meureun gue nyanengnya aya meureun kiaina kuarinya atuh kagamar ku kiai di kelumpat ka mana ge dibantek lamun kiai ahli Allah mah ngadengekeun ceramahna loyog da geus kanyahoan partai ieu mah kanyahoan loyogna kajun teuing rajaban muludan nu diagungkeun Kangjeng Nabi di benak hatena Golkar bae teu layak dakwah kiai kos kitu mah teu layak mah lantaran deuk kajakna ka Golkar gantung habak kiai kos kitu ieu eplak cenah aya ku ari ya atuh aya tinggal layak gantung lah cenah minggu hareup moal ge sanu nitahan ka dieu ulah make Al-Qur'an dek hayukeun calon bupati mah geus bae teh kudu make Al-Qur'an jualan Al-Qur'an jang ngadiukeun hiji jelema buang ka warah teh kiai bolo siatan nu neruskeun aing mah nganosran doang ieu mah kumaha nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim ketika nyana nyaritakeun kos kitu tah lilladzi fataras samawati wal ard kabaya malakutis samawati wa malakutil ardi masyaallah akos wali di mana-mana gajah ka Allah Allah beneran nyawa tarohanana atuh geus bae kitu lamun aya jelema hayang kedudukan kajen teuing ngaler ngidul Quran hadis kaul ulama kedudukan bae kajen teuing hadis rajaban muludan geus tek-tek jeung bengekna Golkar bae P3 bae dia kayu kan hiji jelema bae ngeres kate kos kitu geus nu dakwah mah kudu nu bener-bener ahli Allah subhanahu hesengan kuari di tahun 2013 triangan ahli Allah titah muludan moal manggih ahli am tapi aya istilah kieu butuh kuda tidak ada kuda himar pun dianggap kuda butuh kiai ahli Allah ahli Allah ayah ge ahli amplop eta bae gunakeun kajian nyungsep geus nyungsep kabehan geus masalah geus tidak ada kuda himar pun dianggap kuda waduh Rumi nyombut Jalaluddin Rumi nyaritakeun tidak ada kuda himar pun akan dianggap kuda tidak ada kiai Allah kiai amplop pun dianggap kiai saja nyungsep kabehan Inni wajjahtu wajhiya sanyana kaula ngarepkeun madepkeun yang hareupeun awak kaula nya ibadahan lillazi zat Allah fataras samawati wal ardh nu nyieun 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hanifa bari condong kana agama lurus wa ma ana minal musyrikin jeung teu aya kaula mah termasuk jelema nu nyekutukeun anu musyrik naudzubillah min jelas geus kaum bahwa Ibrahim ieu teu mangeranan ka patung teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka bintang teu mangeranan ka bulan teu mangeranan ka manton panon pae teu mangeranan ka Namrud berarti boga pangeran khusus jana nu alladzi khalaqas samawati wal dipaduan kuari gaduh argumentasi jeung rakyat jeung kaum wa hajjahu qaumuhu wallahu a'lam